Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerkit Cerita Kita. Saya Ipei dan di video kali ini saya kedatangan tamu, ya teman-teman saya juga gitu. Boleh diperkenalkan? Sering tunjuk anjing. Nama saya Didin. Ngatos menak sih nu kamarinya. Dan aya hiji deui ya. Ayah hiji deui ya. Mangga Kang Man, perkenalan heula. Siap. Tur nuhun ka Kang Ipay, Kang Udin, Abi Maman. Kitu tos Tos gitu. Kami oge perkenalan tong panjang. Cingke Kang Man. Aya suatu pertanyaan. Masih di seputaran reuni nu kamari, tentang reunian 2018 ya. Kesan-kesan menurut Kang Man kumaha dah? Kesan-kesan reuni kamari 2018 alhamdulillah disebut mantap lah. Naon disebut mantapna? Ku waktuna singkatnya, tapi orang bisa ngumpulkan yang dulur-dulur orang nunggu sekian tahun tepanggih. Terus di tahun 85 nya 85 sok pagi-pagi di 2018 nunggu boga incu sabaraha hiji atuh Saha nu boga incu? nunggu saya nabuk beak jangan Aya. Tah, tapi Pas. nu leuwih kesan deui naon nya naon dah? aya urang mah katingali geus kalolot nanya, tapi mun ningali guru urang sok asa perubahan Eta mah nu geus kolot. Heeh. Maksudnya barudak urang-urang gitu geus karolot. Aya guru masih kene Seger kene nya. lain masalahnya nanya masih kene Alhamdulillah, ya. Ku mulyana eta nu jadi gurunya, ku mulia ngabimbing urang ti Tah. ieu. Ya. Kamari nya sangat berperan sekali si Umi ya. Nya. Sangat berperan dari perencanaan sampai ujug-ujug aja atau mau ujug-ujug reunian gitu. Sebulan lah. Sebulan. Sebulanannya aya Ya lah. sebulan teh pertama orang pertemuan cari kontak. Nya cari alamat barudak di mana. Tah iya teh nu pencetusna kebetulannya Kang Maman gitu. Eta kumaha ceritana tah mimitina gitu. Pertama ningalieuna teh kan orang teh tujuanna mah kan namun ieu mah cing da urang teh loba dulu loba baraya ibaratna intina manjangkeun silaturahmi nya. Beras pisan. Daripada orang eueuh kesan eueuh misi naon di EPI aya berteman sebagiannya. Ya coba we orang cari kontekan, orang kumaha sangkan bisa ngumpul gitu. Dari kontak A mungkinnya KB, TB, KC tetap jadi ngapanggil nama dibantu deku barudak. Ya. Ti orang aya kontak ukur sababaraha hiji mungkin di nu lainna boga. Tah eta nu bisa ngahijikeun anu cepet nama. Iya. Terus kan nanti nya terbentuk nya Nya panitia teh. Da nya anu berjasa teh anu apa mah abdi gitunya Kang Maman gitu. Ya sebagai naonnya Kang Udin pelopor gitu. Ya, pelopor. Pelopor nah sama mantan jantan mah hanya. Ya anu ti alumni Citra Winaya mah kada khususna anu angkatan 85 kada nganuhunkeun walaupun ayeuna nya kumargi kasibukan atau kumaha tos rada anggang deui gitu. Tapi kadang nganuhunkeun oge Kang Maman lah gitu. Nah, Kang Maman anu nyetuskeunana gitu. Laras pisan. Urang-urang mah untuk ngajalankeun. Tapi mudah-mudahan nya aya deui sih. Ku ayana podcast ieu teh. Ya. Nama Ngayekeun deui lah nya. ngahijikeun deui. Ya mudah-mudahan aya. mudah-mudahan lah. Aya waktu luangna, aya rezekina orang bisa ngumpul deui. Amin. Khusus nama kan bisa aya nu teu sehat, sing disarehatkeun deui. Terus anu teu
sempet dongkap Ya. katanya. Masih aya keneh gini kan Aya sababaraha jalmi anu Can hadir. iya nya teu hadir. Ya mudah-mudahan lah sing aya kabarna naon bonu jauh ku ayeuna urang channel ieu nya Amin amin. bisa manggihkeun deui baturan urang atau dulur urang nu geus eueuh kabar. Tah eta. Kang Dedi sanya. Dedi si Deden kabar. Dedi. Anu kemar teh nya nu kemar. Oke, lanjut Iya ke itu channel dia ieu. ya. Iya alumni SD Citra Winaya angkatan 85. angkatan 85. Tah ayeuna kegiatan Kang Maman naon tah ayeuna kegiatan? Abi mau kuliah di pasar A. Kuliah we di pasar A. Bicara naon kan? Wah, karena parfum kamar cai. Jadi mungkin sebenarnya pengalaman Kang Maman tak di circuit iya mungkin Kang Maman bade bercerita gitu tentang naon we lah sok mangga misalkan ada pengalaman jadi supados ya nanya terang welanya ada cerita gitu naon cerita naon we lah Cerita naon? oh nama Ngalir ngidul. ngalir ngidul we ieu mah da acara cerita gitu kan jadi cerita kita we Ya mudah-mudahan jadi inspirasi. nah itu positif Ya. namanya aya inspirasi lah ke Kang Ikan sanes oge Walaupun gitu. ayeuna Kang Manta acan istilahna sami lah sadayana ge abdi Kang Ipe teh acan naon disebatkeun sukses mah da relatifnya Relatif. relatif sukses mah nah istilahna naon nya nu seueur artos setelah wios gitu ya. Eueuh ya Lumrah eta Lumrah, mah kehidupan. umum lah. suksesna ti Kang Maman sugan jadi inspirasi Ah, gitu kan. eta. Cerita kana Kang Maman Mangga teh nih. gitu. Ayo sejarah mungkinnya perjalanan Anu saya tahu pengalaman Kang Maman, waduh, ya lamun ngobrol duaan gitu Ya, Kang Ipe nya, ya. lamun ngobrol duaan di Kang Maman, tina cerita kehidupan Kang Maman, ngari lamun yang saya pribadi semua katakan, jadi motivasi mungkin ya bisa jadi itu bisa jadi motivasi orang. Ya mudah-mudahan meureun aya motivasi kanggo sanesna. Tapi emang nya entong ditinggal tinu fisik lah. Sareng tong ningal tinu naon kesuksesanana ningal tinu acuk gaya ngadu kendaraan teu lah. Tiasa ngabingbing naon menjadi putrana tiasa ngurus putrana ti orok beureum Enggak oge ya. henteu nya saya nya teu Kang Man janten rumahnya pengalaman Kang Man anu dicarioskeun ka abi wah ngeri eta Kang Ipe benar ngeri bisa sararesna cuman ya yang saya pribadi mah moal bisa Kang Man anu bisa menjalani waduh ngeri hebat inspiratif benar-benar inspiratif itu Ku support pengalamannya seperti dulu orang keneh baturan orangnya nu selalu memberikan semangat intina mah kan ayeuna urang teh loba baturan nya teraku perjalanan orang rek kieu wae nah itu Bang nya benar sedangkan perjalanan orang tong ningali diri orang sorangan da ikat diri sorangan naon sih nu dipusingkeun ya ya hayang ngarokok paribasa api tinggal mentah hayang ngopi tinggal mentah tapi kan orang boga turunan ya nya ya aku ngandalkan budak kayaknya orang kudu minta kajajan ke kabatur kerjajan budak kayak tanu jadi inspirasi pertama nama oh benar orang teh boga turunan kita lain ku cicing wae nya nangkring ke zaman kieu mah pangeunang-eunangna nangkring ya rokok gratis kopi gratis mah nya romantis we rupa romantis tapi di putaran eta ada anggar komo posisi ayeuna urang nya kabeh gitu lain sing ayeuna lah ku zaman ayeuna nya bora ayeuna mah keur naon keur ngambelan beuteung ge hese benar tapi intina mah da dibulak-balikin geus kuduna kumaha rezekina urang sakitu nya sakitu
kajian orang rek adu gajar usaha teh isuk nepi ka peuting geus asetna sakitu sakitu aya takaran aya takaran. Wah iya ayeuna urang ngaran jiwa dagang beda jeung gawe nya. Gawe mah geus puguh patokan nun harian, mingguan, bulanan. Nya, anu dagang poe ayeuna meunang belum tentu isuk meunang. Tapi da satungtung urang da ikhtiar pasti aya rezeki kajian leutik. Ya aya gitu. Aya enakna aya teh enakna nya. Usaha aya enakna aya teh ngeunahna. Gawe sarua Kang Man. Nya gawe nu ngeunah sih. Gawe nu ngeunah. Eueuh. Dina usaha nya meureun pengalaman saya ge meureun aya pernah usaha gitu ya. Ya aya jangsa di dinten meureun aya. Ari ngageblog moal aya. Moal. Da teu bisa ditangtukeun. Ayeuna urang bisa penghasilan 900.000 satu hari. Nggak tahu besok, nggak tahu lusa. Bisa-bisa nepikeun ke 100.000, tak tahu pengalaman saya. 800 sampaikan ke 1 juta pernah sehari aset. Tapi lah dagang nasi goreng unggul, cuman begitu nyata salahna saya pribadi tidak menyimpannya. Lain kesalahan ibarat namanya. Nah, segala sesuatu itu lain kesalahan. Karena ku uah. Ya, jadi gitu. Jadi pelajaran. Ya, pelajaran. Lain kesalahan sebetulnya. Bukan kesalahan, kesalahan mah dari pengalaman sebenarnya. Ya, nama-nama manusia mah nya terluput lah kesalahan lah gitu. Ya, tapi emang jadi pengalaman gitu. Jadi ulah disebutkan eta kesalahan orang teu bisa nya dan kemarahin orang jiwana dagang. Dari ku faktor ayeuna urang pangabutuh mah eleh. Ayeuna aset orang gede, kemudian 1 juta. Ya. Kalkulasikan kurang jeung biaya sapopoe. Dagangan orang dayak sakieu, balanja orang sakieu leuwihna sabaraha. Da lain bati 1 juta. Modal. Ya, bati mah nu mesti dikabeuteungan, eta bati. Rezeki mah nu geus asupan bae, eta rezeki mah nya. Ayeuna kieu Din. Ya, Din. Rokok teh sabungkus rezeki urang ya, dibere. Tapi ku sapa ngajaga dia kan belum tentu rezeki urang. Nah, anu geus kasedot berarti rezeki urang gitu nya. Kumaha Din? Pengalaman eta Kang Man. Jadi kumaha hanya. Ya iyalah. Walaupun ayeuna ngobrol cerkit tapi nya orang ngagali oge pengalaman gitu. Pengalaman kehidupan orang-orang. Iya, benar-benar. Iya mah jadi istilahnya nggak ada skrip. Nggak ada istilahnya kayak jeda naon lah gitu, naskah nggak ada gitu, jadi ya mah natural gitu. Iya, real asli kehidupan orang-orang, mudah-mudahan jadi inspirasi. Jadi inspirasi karena sanesnya eta lah pengalaman komodenya masih kan sih salah satu nama pengalaman dan cuman ya kamu aja namanya tas rumuran lah gitunya istilahnya apa merakana nya ada iya nama jiwa ya ada jiwa mah jiwa orang naik usaha jadi kieu nya urang teh baheula gitu keur SD teh wah calulun teh gitu nya ayeuna penak teh wes geus wah bener ayeuna mah geus barareda gitu kan masih bawa rasa era akhirnya SD mah rek kumaha ge nya nya kitu teh we geuningan mulung oge pernah ya kayak pengalaman pahit mungkin no bade dicarioskeun mangga Kang Ayo masalah pengalaman pahit mah nya cukup lah. Ya iya mah Kang iya gitu Kang anu nonton ya. Mudah-mudahan aya nu nanti ngagali gitu maksudnya teh terinspirasi gitu lah. Pengalaman pahit mah tuh lah naon kudu dibahas ya. Ya eta cikopi pahit berenang nu pamit digulaan. Dan buku kehidupan mah kabeh ge mau nu amis pahit. Tinggal ulang ngajalankeun anak.
dari nu amis mah jarang dicaritakeun Moal. nya. Justru amis Hah? cerita. Justru nu habis mah nggak hepet. Gula. Oh. Enggak hepep. Benar. Bener. Tidak kopi amis apa beja mun pahit asaan kopi aing pahit. Jadi ya gitulah ya nanda nya maksudna teh bikin podcast gitu nya. Bikin podcast teh ceritana naon gitu. Kadangnya sok mikir Bingung sih. kadang bingung geus we kieu cek we teh urang nanda urang ada mah cerita we ceritana mah saha we narasumberna gitu tah. Eta Jadi dah setiap orang oge udah punya pengalaman masing-masing gitu kan. Pasti. Lamun ayeuna ditaros pengalaman naon pasti ada gitu. Waduh, iyalah. Pasti aya gitu nya. namina perjalanan hirup pasti aya Just- pengalaman. justru eta Kang Man jadi ya banyak perjalanan panjang urang teh gitu nya. Ya. Seueur pengalaman ya naik turun gitu nya. Naik turun orang suka duka gitu aya pastilah gitu. Jadi ya berceritalah sok mangga gitu kan cerita naon we. Kang Udin Kang Udin kumaha ya cerita tentang soal pekerjaan juga kan sering bercerita gitu. Wah, kalau pekerjaan mah benar-benar ya intinya malah saya nono pengalaman saya jangan sampai naon istilahnya terulang kanu sanes ibadah muka aib Wah, beres. sanes kumaha tapi emang kalau pengalaman kanu sanes Iya, inspirasi. disebutkan inspirasi sanes kayak gitu ya Ya pengalaman aja pengalaman. Jadi inspirasi mah mungkin lainnya mungkin terjadi Ya. pada siapapun pada gitu kan. siapapun mungkin terjadi Ya. pernah ya sampai berurusan jeung polisi lah saya mah jeung polisi ya mudah-mudahan jadi aya nu ngadangu lah atana piningal ieu nya salah sama da nya kesalahan ti saya kene nyomot uang yang bukan hak milikna gitu kan Nah, eta. wah itu bahaya itu di dalam satu non pada amalan mungkin nya naon urang nya balik deh merenya pangabutuh Pangabutuh. pangabutuh aku bakat mentong Ya, Ulah. bakal butuh. dibakatkeun mau aduh bahaya Ya, beda jalur, Beda, bakat naon deui gitu. Iya. ya Walaupun urang entong butuh oge, tapi kan entong lah. salianti lain hak urang mah da lain bagianana tuh. Ya jadi mungkin pengalaman berenangnya. Ya. Pengalaman. jadi intinya mah saya pernah cuma comot gitu. Maksudnya cuma comot ya lamun bahasa naon bahasa Ciceremad. aduh lamun cek pemerintahan Korupsi meureun saeutik gitu ya. kali batur mah meureun miliaran triliunan Ayo urang mah receh. Ada anggar wes korupsi urusan yang polisi aduh Kang eta tapi emang jadi pengalaman. eta ya. pengalaman anu Ya jadi saya pelajarannya. mual kaulang deui eta aduh Ulah katanya. nya Ulah sampai terulang deh. preman tatoan wani gitu nya istilahna lah taron nyekel pasar lah jeger gitu nya geus urusan jeung polisi mah Mewek. ngewek bener. komo deui saya hanya sebagai tukang masak anu korupsi leletikan urusan jeung polisi Kang ya orang awam anu berurusan dengan aparat karek ditanya hungkul ngaran geus ngaderek deui Ya. geus ngaderek deui Kang orang awam nya terkecuali merenya nu geus pengalaman maksudnya nu geus pengalaman asup ka jero gitu Nah, geus biasa. asup keluar gitu geus sigana mah geus
anjing si ade gitu si kasar nama meureun kan geus bosanan polisi geus bosen lah geus eueuh kata soak cuman ya ari Ger pemula mah nya. yang pemula mah aduh entong lah jangan sampai ya ieu mah sanes cek saya ge sanes bade muka aing sanes cuman ya ngabagi lah gitu ngabagi jangan sampai kealaman kuno sanes gitu kan bisa entong lah urusannya sareng aparatnya sanes dia sih sieun mah gitu sanes sieun kumahanya jadi ya. perasaan teh campur aduk gitu kan aya sieun sedih ya campur aduk ya pokok namanya apalagi udah punya anak dan istri beban pisannya beban akhirnya pulang kumaha gitu kan nyarioskeun masalah penjara wae ge dibui maneh sedih luas ya saya sedih luas ya entong tah eta teh jadi ya pengalaman Kang Udin ya terus lah cukup Kang Udin unggul gitu kabeh abdi unggul lah anu sanesna mah ulah lah Ulah nepi ka terulang tentang pengalaman pahit mah. Pengalaman pahit buruk eta mah. Entong lah. Jadi nyata enak lah. Hancur saya ge hancur gitu. Sampaikan ke barang-barang catering saya hilang. Ya. Ya segala-gala banyak orang ya ada sih yang ketawa. Aya anu seuri jeung seurikeun urang ku kalakuan urang sorangan. Aya anu prihatin ka urang. Aya anu ngasih support. Ya termasuk keluarga saya ngasih support. Dan jeung teman-teman saya anu ieu mah anu ngewa ka saya mah paling seuri. Ya kayaknya taman terus berlalu ya Kang Ipe nya. Harus bisa. Ayeuna urang niti deui ti nol. Niti nol mudah-mudahan aya jalan aya rezekina. Ngan jangan sampai terulang deui. Komo deui ka urang kudu sanes. Harus. Ya namina hidup gitu nya. Ya, ayalah. Terus berputar gitu nya. Ayeuna misalkan orang bagus gitu nya posisi ke di luhur gitu tiba-tiba kahandap gitu kan tapi tong aneh gitu tong aneh maksudnya teh ya berputar itu berlaku buat setiap manusia gitu pasti udah pasti gitu kan dengan ya pengalaman yang emang ada gitu pastinya ada gitu. Nah, ya pengalaman anu ayeuna pekerjaan ayeuna aduh alhamdulillah ya alhamdulillah banyak tantangan ayeuna iya pasti anu godaan waduh ieu kan sada ieu nyariosna kan wah ya Kang Udin sana awas gitu ya hati-hati gitu dunia persilatan kan rada keras gitu kan ya mah ayeuna urang gawe jauh ngarantau nya jauh jeung keluarga kira-kira balik teh mau hasil geus cicing deui di dieu bener kitu aya urang mah jae ka babaturan nya lain ka babaturan sabarokar bener ulah ayeuna jauh ngarantau sok ninggalkeun anak pamajikan nah eta balik teh mau nanaon deh aku ti ditu pake poya-poya nah kalau diamakan dunia gitu diamakan pemajikannya langsung diamakan iya benar lah ya eta mah suatu perjalanan ya rem lah kudu aya rem lah nya tapi saurna ya aya kabar baik yang itu nah aya kabar baik aya selentingan posting ceritana teh kumaha jadi ieu ge mah dukanya eta ge abdi ge da kirang terang ongkoh deui nya sareng anu bersangkutan ada curhat oh iya sip yo aya postingan doakeun we waduh doakeun ku urang doa amanya cing kumaha cing aya ceritana ya kumaha perjalananna eta cenah akan aya postingan aya selentingan ya cenah kumaha ceritana teh Kang bade curhat mangga lah entong can jadi
tacan cenah Kang cenah tacan Mudah-mudahan jantan. tacan di iya tacan Mudah-mudahan jantan. di Da tiasa urang mah ayeuna lain gitu. artisnya dar diumbar-umbar teh jadi. Lah, Eta mending ngajaga teh momen kieu baik. maksud teh kieu eta kumaha ceritana tiasa kenalan gitu ya Kang Udin ya mah jadi bisnis birahi urangnya judulnya tambah deui ieu mah Eta mah momen ya, momen momen. Tapi tenan naon. teu naon Ya itu mah non perjalanan mungkin aya rasa nyaah ya menurang mah nya. Naon salama ieu nu dipenta ku urang. Naon intina mah menta ku utuh non menta ku nu sautuhna nya keluarga nu utuh gitu, melengkap. Wajib kan seluruh memohon atau memintanya ya minta keluarga anu utuh Wajib itu. nya di kobol teh nama dalam masalah tadi kobol can waktuna cenah kitu paribasana mah Itu Ya, naon mudah-mudahan Kang aya Man. jalana, Mudah-mudahan aya jalana teu karunya. Ya. Imannya urang jadi ya orang banyak ukur bisa ngasih support. ah, Ngasih support tunggu. Ada mau mungkin aya rek kitu rek mentak ka saya teu mau mungkin ya. nyanya tuh emaknya aduh ya mah jadi obrolan dewasa seetik ya 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 wae Kang Udin udah nah orang balik deui orang kanu carita eta perjalanan deui eta we karena reuni deui we Reuni nya deui we. karena reuni deui nanti saacan eta gitu aya meureunnya waktu sekolah ya namanya waktu sekolah Kang Maman aya pengalaman waktu sekolah eta naon gitu ya anu emang berkesan selama genep tahun ya genep tahun di SD teh 6 tahun atuh bisi we 8 tahun oh henteu teu dari kamari mah Kang Udin tos nyarios gitu Ya. nya ieu cenah Borgan Nob no ya tah ayeuna Kang Maman sok bade carios naon anu kapungkur kantos gitu nya pengalaman yang tidak terlupakan gitu pengalaman TST nu teu terlupakeun nya nah hebat nama nepi ka ayeuna we hebat nama kadang neuteuli nya heeh ku neuteulinya teh ku dasar nya ngalaman ku bedagongnya jadi nu momen teu terlupakan teh ku seringa dihukum disetrap cenah Kang Udin eta nu intina mah disetrap jadi cenah nu teu bisa dilupakan Sugan eta Ari Sugan teh si Kang Udin wae nu disetrap nu kantos digaplok cenah ku ieu ku guru SMP ka sampai ai di gaplok mah camperna masalah di gaplok bukti DSD SD nepi ka STM nya ya di SD mah eueuh kemarin cuman nya eta apa entong dihukumna teh tuku tara ngerjakeun tugas eta TR mah PR tara ngerjakeun TR sok ayeuna urang dicicing di hareup angkat suku sabelahnya barinya penganceuli sok komo meungis pajiwir-jiwir eta kusaha teh guru kusaha hampir sakabeh guru dah SD mah kan gonta gantinya guru ibu guru lah cenah ieu mah unek-uneknya nya unek-unek kapungkur cenah kantos jadi nuna nu mah momen nu tidak bisa momen yang tidak bisa dilupakan cenah Kang Maman pedagongannya nah suka pedagongan orang kene ta eta nu jadi inspirasi nu TST nu teu bisa dilupakan mah dihukum bari diangkat suku bari pajiwir-jiwir nyatina tapi jadi iya nya nanti motivasi urang mah jadi motivasi lain masalah urang ngawiwirang da emang kesalahan ti urang nya ente jadi emang pelajaran urang teh nempel ari baheula mah da emang pelajaranna ya nu keras-keras gitu nya anu lembut-lembut gitu kan tapi dalam teu sistem gitu kurang gitu nya kurangnya beda jeung sistem ayeuna saya muji kasih Kang Maman ya muji saya dengan kekurangannya dia terminer kau lawan sana sangat miner gitu ngestos miner itu tapi iya mah berbaur gitu kan teruji banyak wah 3 detik ya mah teruji nah ya benar 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 kok ayeuna
dia bergelut di lingkungan pasar anu istilahnya berbagai macam orang aya gitu ya. keras nya Keras kasar kan. keras ya. Tapi mana edan. Ya TSK sampaikan ke ayeuna kumang perang na eta aya kene. Aya. Muji lah tenan teu minder dengan keadaan ampura Kang Man nya. Bisi Kang Man berkurang gitu nya, tapi saya selaku babaturannya tidak naon teu minder. Ya. Justru orang loba naon loba menceritakan Kang Man model kabaturan nu ayeuna gitu. Terinspirasi mungkin ya. Terinspirasi Oh, sebenarnya iya pasti. Entong jangankan Kang Man lah tinu kehidupan gitu nya mungkinnya terinspirasi nah. Aya apa tukang basono di kelurahan Kang Man? Heeh. Ampura bisi bisi ieu bisi anu kasih gue. Eta gaduh putra putrina dengan keadaan kekurangan. Tapi saya muji si anak ceweknya sekarang udah ada di Swiss. Terus Hebat. Yang anak cowoknya sekarang ada di Porda. Itu dua-duanya kekurangan. Yang satu tangan ada cuman sakit, yang satu lagi tunarungu. Itu bener lamun waduh ya bahaya sebenarnya masih ngobrol di nu kitu da. Mainnya mungkin kapabilis sih ya. Cuman ya ya ini mah buat inspirasi bahwa kekurangan badan teh enggak jadi soal. Tolak ukur. ya Enggak jadi tolak ukur. Fisik sempurna tapi ini tidak main. Tapi kalau ada kekurangan itu pasti ada kelebihan anak. protes. Muji guys Kang Maman saya. Tidak minder erek bergaul jeung sok aya. Dia kayak ngipe lah. Saya keur dagang. Mau babaturan kumaha wae si Kang Maman ya ke tempat dagang. Aya erek nu kumaha manehna mau babaturan berarti kan manehna bisa berbaur gitu kan. Jeung nu kalangan kumaha oge. Jadi ya emang Bener deh. produk itulah ayeuna mah gitu. Jadi pergaulan teh bebas lah gitu, tapi bebas aya batas. Gitu kan. Aya norma-norma lah ya, inti nama kadinya lah. Boleh bergaul sama siapa saja boleh gitu, tapi kita harus bisa menyesuaikan. Kalau misalkan ini negatif ya jangan di inilah gitu. Kalau positif ya oke lah gitu kan. Intinya harus bisa mengambil yang positifnya aja lah gitu, yang baik-baiknya aja. Intinya mah ke situ. Jadi ya cukup ini juga sih emang pengalaman Kang Man ya, saya juga sering denger juga gitu kan dari ya Kang Udin itu Ya mungkin banyak cerita yang belum disampaikan ya itu mah kan tapi sebagian tapi ya cukup kalau menu yang saya pribadi saya cukup terinspirasi sama Kang Man. Terus terang cukup terinspirasi dengan mengurus buah hatinya sendirian Singapura ya. Mau kurang mah Wah berat sih lamun beratnya lamun tinggal ka orang-orang berat Tapi can bisa gitu kan can bisa lepas Kang Man orang. Tapi ya muji lah Kang Man tuh Ya mudah-mudahan nih jadi inspirasi karena sanesna gitu bahwa dengan kekurangan fisik enggak jadi tolak ukur untuk berjuang sih berjuang lah meureun tinu kehidupan lah iya isi perut heula lah si perut tah eta naon istilahna jelema wanian jelema pintar teh lain aya jelema wanita lain pintar matematika unggul merenya jadi jelema wani oge lain ngan wani gelut gitu kan jelema hebat mah bisa ngurus keluarga
lamun cek doa sumbang mah bisa ngurus budak yang pamajikan, bisa kacumponan sagala-galana, eta jadi disebutkeun jelema hebat. Ayeuna Kang Man waduh selain hebat deui Kang Man Luar biasa. luar biasa. Can lah. Luar Jauh biasa. kehebatnya. Ya walaupun can itunya Kang Man ya, tapi mudah-mudahan lah ya Amin. aya milik kayak rezekina Kang Man. Oh ya kata Kang Maman. Oh heeh Kang Maman. Saya tidak nanya. Eta baheula nya. Main naonnya eta teh? Catur naon? Dam-daman. Dam-daman ya. Dam-daman. Dam-daman eta jadi inget we saya mah. Anu Kertas di swag-swagnya. heeh digulung-gulung. Gulung-gulung. Nah, saya mah baheula teh kitu maksudna teh saya kurang gaul gitu nya. Dam-daman. Jarang ngobrolnya. Dalam ngobrol jika nama resep ngobrol tiba baheula oge. Karena di mah tara jelema tara ngobrol atuh da. Disebut ah Tapal. apa? Tapal. Nah, isi itunya sa no anu termasuk rada iya teh. Pendiam. Lain teh pendiam geus pendiam mah bisa dihitung gitu. Nu rada lincah ya. Cengos. Heeh. Termasuk ieu nya. Ya. Terus si Tony. Tony. Ah, si Si Tony. Tony terus si itu si Opik. Semleng. Sopik baung teh baheula. Ya maksudnya teh bangor keur budak gitu Ya, nya. lain baung iya baung keur budak keur marejeuna aya diatur. Heeh. Eta dam-daman. Aduh. Dam. Guru terbaik sa Sosok guru nu terbaik da. menurut Kang Maman Emang guru selalu kabehnya KB. ya nu yeuna tapi tetep da urang nu lamun Terdekat lah ulah ter- terbaik KB ya, juga baik kan. baik kabeh guru mun guru goreng mah da mau ngajarkeun bener Heeh. ya Mau ngajarkeun salah. cuman Bener salah. iya mau ngajar mun guru teu bener pasti ngajarkeunna salah. Nah, Ya, benar Wah, benar. mungkin orang kabeh bisa maca jeung nulis paribasa. Heeh. Henteu juara kelas oge gini kan alhamdulillah. Heeh. Orang bisa ngitung di nu ieu kapake anu ku Iya, jiwa dagangnya tuh. perhitungan atau Iya. ku mana wae gitu. Nah, eta teh Eta jasa ti dasarnya, gurunya, ti dasar. Cuman momen guru nu paling Nah. lama lah ibaratnya. Jadi nu tersuruh Paling disebut lama. baik teh karena lama. Ya. Mungkin kelas 1 ku ieu cuman sebentar jadi orang can bisa adaptasinya. Iya, leres. Ku selama setahun jeung guru orang can bisa adaptasi. Mungkin karena sosok seorang uminya. Heeh. Karena lama iciki bunga jeung urang-urang. Jadi ngeselain antara guru deui. Nya, Heeh. komo ibaratna mah tarolah. Made urang mah kan ibaratna mah hirup teu boga indung. Heeh. Nya, Heeh. jadi asa nopi kayeuna kadang mun aya dina status WA atau grup selalu memberikan support di SD nepi kayeuna buat si Umi nya. Leres bisa. Selalu memberikan momen gitu. Leres bisa. Bangkit. 2 tahun saya diajar sama Umi itu. Kelas Iya. 4, kelas 5. 3 tahun 3 berarti. tahun. Kelas 4 gitu asalna. 45 genep. Kelas 4 5 genep. Da urang teh baheula teh murid teh Opat. 52. Ah, 52 inget kan 52. 54 kabeh nama. Total 54. Kan cuman 12 nu adi lanjut nu keluar Pokoknya nama kelas genep teh total teh 52 gitu kan. Ya pas kaya nama 52 total akhirnya. Kelas genep teh dihijikeun ya. Bang? Dihijikeun Kelas 5 kelas 5 kelas genep dihijikeun. Kelas 5 caturulan baheula mah caturulan kadua da nepi ka Kelas 5 kan tilunya. saya teh di dinya. Da baheula mah kan nepi ka caturulan ka Ya itu tilu. kelas 5 deh dinya teh henteu. Teu kelas 5. Kelas Kelas 5 di Lembur, Pak. Oh, Di setahun. Majalengka. Asup deui Asup deh kelas genep. Kelas genep. Kelas 5 kabur heula. Kelas 5 kan dibagi. ngaleungit lamun jelema mah jananya. Kelas 5 masih kena 2 kelas. Heeh. 2 kelas. Masih Kelas kelas 5 2 kelasnya. kan begitu kelas 5 guru ti abi eueun nu keluarnya. Di pasana teh keluar kan. Kelas 5 teh pasana yang sabaraha bulan. Ya, ya. Ku Tapi guru. saya mah teu pernah belajar jeung siapa sana. Pasana. Heeh. Nah, langsung dihijikeun. Jadi ajar ku si Umi kabeh. Heeh. Nah, eta tidinya nepi kabeh res Luar kelas biasa sih Uminya. 52 muridna. Nu Aya ayeuna nama mah 28 anu ayeuna paling rata-rata gitu nya. mau nyampe 30 lah nu ayeuna. 28 Nya paling banyak gitu. 52 bisa kadero gitu nya. Tapi bi Gitu. pengalaman ya si
budak saya Tah. anu diajarkeun ku sakelas ya. Dulu babaturan urang keneh. Babaturan. Oh, tah aya cerita. Wah ieu nepikeun ka nangis-nangis kamari pas hari guru. Nah biasa ya kadang-kadang dicarita. Anak SD sekarang sudah bisa ngasih surprise ke gurunya. Pas hari guru kemarin sampai wah teman-teman kita bener nangis sesegukan nggak bener. Jadi kumahanya perbedaan SD ayeuna jeung SD baheula emang super jauh beda. Super jauh beda. Jauh. Ya. Maksudnya baheula mah da urang eueuh istilahna surprise eueuh nya. Eueuh kan. Aya surprise ngan aya. siapa urangna? Aing masa hiji dua memberikan mungkin surprise ya. mah aya, cuman kan urang teu kurang notifikasi ka dinya mah nya. Kurang lah. Kurang ka dinya mah. Jadi karena urang mah kurang na ieu teh naon ku barandal teh ya. Jadi tidak terlalu memperhatikan. Ya belum sampai Belum gitu. sampai kadinya wawasan ti urang mah. Belum sampai. Nya mun ti nu ieu teh sebatas guru bager geus we. Tara Ya. ya momen merek kejutan naon ka guru Ya, eueuh. ya benar. Jadi nu mere mah guruna bager geus we. Suga memberikan momen atau naonnya. Guru nu bager urang. Nu bager. Kabeh bager. Kabeh oge bager, cuman nu inspirasi mah tetep hijinya. Oh aya kan pasti aya guru killer aya. Killer. Ai guru killer mah da sebenarnya nu rada galak atau nu kumaha. Cing. Ku saeukeun deungnya. Nya tapi aya kan. Momenna pasti aya lah. Oh, momen mah aya. Oh, kayaknya teh kelas 2 ngajarannya di Ciwel Beteung. Gara-gara baju keluar. Saha? Pak Toha guru agama. Oh iya, guru agama baheula nya. Itu saya tak hafal Pak Toha. Pak Toha guru galak. agama kelas 2. Genutnya. Heeh, nu genut. Pas bagaju karek asup ka kelas baju keluar sabelah. Oh, heeh, apa. Tah eta baju masukkeun bari dicubit ku beteung. Gayanya pengalamannya baju asup sabelah teh. Kancingnya kan rapi, pakai dasi di topi. Nah, eta. Ayeuna kumaha? Asa dirut bahlamanya. Asa Sekolah dirut. daerah rapi. Rapi. Ayeuna kan carwae cleansing aya. Akan baheula mah tetep nya tingkatan kedisiplinan. Ya. Wah. Sakola urang teh bener-bener gitu. Jadi erek asup ka kelas oge kan dipariksa. Kudu sasapu heula, Kuku ngepelnya. kan nya. Terapi. Aya gosok gigi heula. Ingat Ya. keneh kan nya eta gosok gigi marawa ieu geuninganan marawa. Ayeuna ge cantik. ada kan gitu. Dan di Ada. antara sekolah nu lain mungkin SD Citranya nu paling ketat disiplin. Erek asup ka kelas wae sepatu kudu dibuka. Iya. Nah, Ku mau bere musim hujan mah. nah. Tak eta nu momen nama. Erek balik bingung. Naon bingung nggak? Erek pakai sepatu teu bisa. Bener. Gantungkeun dina beuheung. Jadi mau balik teh nyalaikeun. Eta lah. Momen Ya, ngumpulnya beda-beda sih. Beda-beda. kadang ku naon urang geus teu ka implan geus teu kapikirannya. Geus Allah we. Tapi begitu ku urang punya obrolan deh, oh iya, baheula urang rek asup ka kelasnya. Sepatu dibuka. Sieun kaos kaki kotor Nyabaris heula. Heeh. Sasapu heula ngepel. Ya mungkin ta eta nu narapkeun kedisiplinan urang ningali kotor sasapu. Dasar laresna mah eta nanti pelajaran anu nerap teh eta. Dasar sih tahu. Ya. Sok saragam mun dihitung jeung ayeuna loba keneh budak ayeuna. Sa tiap sapoe ganti saragam. Ganti saragam. Urang mah kadang saminggu pul ku eta saragam. Gecak we can dog we ya. Soalnya saya batik saja di orang tuh. Can. Kerek baju olahraga pramuka. Pramuka ge da. Pramuka ge terlalu wajib, teu kan? wajib. Urang mah intina mah olahraga we jeung saragam merah putih. Nya jeung putih-putih poe Senin. Naikeun bendera. Ada ganti teh calanana we hungkul. Kan nu beureumna mah pul we saminggu. Bener. Eta Kang Udin naon tadi teh nu surprise teh. Nu terus ke deui. Terus kan atuh da kagok atuh Terus, nya terus. oke jeung. Kerek sapotong. Kan beda ya mah ngomong ngacaprak ngobrol ngacaprak. Surprise. Jadi kumaha nya? Kesana teh. Benar sih barudak kayak nama gara-gara di gadget sebenarnya. Gara-gara HP. Kemudian banyak ningali tinu HP. YouTube. Oh, cara surprise teh kieu. Resep meureun gitu kan. Jadi meureun ada momen
momenna tepat meureun anak saya teh jeung babaturan uduna 7.000 ewang sa kelas uduna 7.000 ewang beli kue jadi kebenaran babaturan orang-orang teh itu menuju di kantor si Bu Dewi lah Mari guru teh di baturan SD. Eta marukan jadi kitu cenah ieu teh nyaritakeun kan di kantor begitu masuk meureun barudak teh awarnya apa barudak ayeuna mah da si surprise mukakeun pantong kue selamat hari guru. Sebagai seorang guru mah tidak bisa apa-apa madanya Ya. jadi istilahna Terharu. anjing budak kurang nepikeun ka kieu madanya nepikeun ka istilahna ada perhatian lebih ke Yeah. gurunya ya mah kanggo ka anu singgung mah nya entong lah apalagi pemerintah nu tidak memperhatikan guru gitu nya mah sisipan lah setik gitu. sisipan Murid wae ge bisa memperhatikan tah Jasa gurunya. jasa guru ya ya cing ayeuna anu dilaluhur gitu istilahna anu tos jaranten ada nggak perhatiannya ke guru eta hal kecil surprise ke guru tapi tak kesan membuat kesan ke gurunya wah bahwa anak murid saya teh dulu kieu eta kesan berkesan lah Guru mah lain yang diberenya. sanes tapi nya punten kesejahteraan anak gitu kan diperhatoskeun deui guru teh karunya lah Jasa guru mah lebih gede ya tuh. ayeuna ngurusnya ka Umi watakna nuhun 52 nya 52 ngurus barudak anu berbagai macam karakter barana gong bodego Macam kelak. anu gerbageun nu wagel cicingan ka urang resep ngomong pokoknya karang ngerjakeun PR urang wae gitu ngurus budak hiji mah ngajar gitu ngajar waduh komo ye gurunya eta ngarinya Ku ngarayuna ku ngabimbing aja. Umi Pak almarhumah Pak Yunus ya Payus. Ibu Sarnia ya Ibu Sarnia Gunung terus ya Ibu yayasan dia kepala sekolah. Ibu pokona mah sadayana we kumaha nya da ayeuna teu pernah tos rami Nah, saya sok pas tadi aya carita kitu sok kaimplang gitu nya guru-guru urang teh kitu eta gitu ternyata pernah si Dewi juga cerita gitu pas ke di Karangsetra ketemu teh ternyata kan eta ke aya acara iya kan cek saya kan lamun misalnya ayeuna guruna babaturan SD otomatis urang sok datang kan nya. jadi budak aya acara pasti datang gitu ngobrol Bukan mah aja sih pe ya tuh. ulah Nya aja ki pe kabeh gitu maksud teh. ulah ipehu jadi Ya, ngurus karena murid reuni teh mah kabeh ngurus murid teh emang gak gampang ya nggak gampang tidak semudah membalikan. tidak ngurus murid anak-anak ya karena saya ngurus budak kumaha gitu kan Buku budak hiji ge urang geus arang ya. Komo sosok seorang guru ngadidik murid tinu sakelas taruhlah 20 urang we. Nya karakter berbeda-beda. Nu ieu kudu di kieu, nu ieu kudu di kieu. ya Wah, benar dispres mun Ya, nama iya. kapres. Dipres otak Iya, guru teh. di press harusnya ya mudah-mudahan lah nah istilahnya aya nu ngadangu nya aya nu muka di perwakilan mana-mana lah kayak nu bersangkutan lah tolonglah perhatikan da ilmu mah teu meuli sih sebenarnya namanya rada sepisan ilmu mah da urang ngabagikeun Teu hungkul meuli sih teh hese nawa. hese lah cuman ya ku ngajagana eta berat pisan ngajaga deh ngajaga berat yang geus jaradi nama terserah maranehna gitu banyak geus jadi nama erek berterima kasih mangga teu teu jadi masalah cuman ya tolong perhatikan lah guru teh ngeri nya orang bisa maca bisa kapake ka kahirupan orang ya waktu guru jeung orang tua banyak lingkungan oke gitu kan kebanyakan atau sekolah malah guru lah gitu Ya ini sekolah mah sekolah mah guru
tanggung jawab orang tua ya tanggung jawab guru juga. Iya. Jadi Iya. lamun cek tahu saya sekolah YouTube Kang Dedi Kang Deddy Mulyadi surprise-nya hebat. baheula mah lamun rek sakola daftar urang teh ijab kabul jeung guru teh Ya. ijab kabul Hmm. urang masrahkeun budak urang di sakola Balik. jadi Nitipkeun. nitipkeun jadi rek tingkah laku budak Bener urang dong, di sakola kumaha rek kayak bener geus dong, di kumaha. lingkungan Mangga. sekolah mah geus Dipasarkan dicarekan ke ke ya, kumaha guru gitu kan. Ari meureun ari ayeuna mah meureun nya teu kaang ge meureun. Ya, jadi Teu kaang. Lain teh kange beureun teu ngarti gitu. Jadi Ya, aya ya. nama soal nitipkeun teh jiga anak hayam gitu. Tahu lah sampai gitulah Ya orang-orang kita sih Tempo ayeuna guru ngahukum diontrog ke sekolah. ulah santos nama dah. Karena ayeuna urang teh geus masarakeun rek dididikna rek dinaonna da di sekolah mah pek Pekan urusan deui nya guru. nama urusan guru. Tapi ayeuna mah budak dihukum laporan budak ka kolotna diontrog ke bahanana guru teh. Laporkeun ka polisi waduh ulah sampai Ulah, gitulah gitu. pengalaman eta ieu mah da nya sih. Ya binge sok ngadangu teh na YouTube gitu. Ya, saya mah da kalau aja YouTube paling si Kang Dedi. Ya, nah, emang saya inspirasi. Kang Dedi inspirasi. Abdi mah nonton YouTube sagala. Ya segala kayaknya Ya, cuman Sagala. nu dewasa rek nu naonna kan ieu Pokok teh. namanya ada ya edukasi Edukasi. terus ya kayak obrolan-obrolan ya podcast lain oke Dan gitu tetap kan aya tapi orang sisi tetap baik aya sisi buruknya ambil sisi baiknya Ya. gitu kan. dan kesal urwa kabeh halus gitu aya sisi pro dan kontra. Nah, Hasil orang guru ngajaga eta gitu kan. hasil guru oke kan eta. Oh iya lah pasti. Ayeuna mau ujug-ujug jeung mah pinter gitu tanpa guru sok. Nya moal. Aya teh aya proses lah intinya mah aya proses pembelajaran gitu kan ayana gurunya ayana murid oge gitu ya hatur nuhun ka guru-guru urangnya. Oh nya sama Istilah eta mah. pasti eta mah. Orang kudu nganuhunkeun lah. Walaupun ayeuna nya Tah eta unikna seorang guru teh geus aroba kadangnya urang teh nu ngajarkeun teh. Tapi kan jasana mah geuning tetep guru ieu. Guru ieu. Keun wae paribasa disebutkeun guru galak pernah ngajiwir, pernah nyabok nya. Tapi nerap kan. Nerap ilmuna tapi nerap gitu. Ayeuna paribasa da urang lain ngagorengkeun jadi gurunya. Tetep kembali deui ka dieu kan motivasinya. Motivasi. Seorang guru mah keur ngadidik lingkungan sekolah. Bandel Bandel guru urang. mah digugu ditiru Iya. kan bener kan. Nya ku urang teh daek niru tawayana we badagong mah. Nya Iya bener. henteu Eta mah ayeuna bakat eta mah bener. aya bala mah bener kadang kan urang mun dihukum teh aing deui. Nya urang deui. Tapi mun dipikir kada urang nu badagong. Tapi perhatian eta teh keur ka guru. Pajar. Oh iya iya. Murid Justru radanya jadi- nu kitu aja. Jadi keperhatikeun guru keperhatikeun moal poe. Jadi mun geus ieu teh kadang urang teu ngerjakeun tugas ku geus bosen nyareknya. Pasti maneh mah geus teu ngerjakeun deui. Bari jeung ngerjakeunnya bari jadi perhatian jadi guru. perhatian. Terus dikerjakeun da can din gitu. Da geus rutin. tapi emang eta mah budaya ngomahnya mun baheula mah istilahna ngerjakeunnya aya sebagian orang-orang nyawa betul orang kanu disiplin bener. Nya. Ya kan lebih nanti nggak lumrah Ya lah. lumrah gitu kan. Aya nu rajin, aya nu biasa-biasa, aya nu gitu. Coba ayeuna mah malales atuh aya bala di mah. zaman naon di zaman SD sampai ke SMA gitu nya. Urang mah ngerjakeun tugas di kadang-kadang di imah sih. Tapi lolobana di sekolah. Di sekolah. Sekolahan sabar ini ron batu. Niron. Nyalin lah lanjut. Lain niron mah ya temen nyalin we. Nyalin. Oh dah. Umum. Tapi nya Ada ya umumnya. cek urangnya ku alhamdulillah baru urang mah teu baroga peringkat kelasnya. Teu boga lah. Jauh jeung nu lainnya. Baroga peringkat kelas gitu kieu nanya. Tapi suatu momen orang bisa belajar ibaratnya. Anggaplah walaupun orang teu punya penilaian ranking ka hiji nepi ka 10 besarnya.
tapi buat nama orang ngalaman gitu sekolah bisa berhitung baca saya kan jadi momen ke orang. Oh iya pasti ada ya sesuatu lah gitu, ada nanti namanya teh ya perjalanan Ya, itu perjalanan. perjalanan itu dah emang Gaya kan orang tua no istilahnya ngadidik budak mah mana kudu juara kelas, nah, kudu pinter, ulah nyarakeun kolot nah. percuanan istilahnya aku perihan kolot di sekolah wadok mana kudu juara terus ditekan jadi beban. Jadi Diskresi ke budak. Jadi kan karakter jadi seseorang tak bisa ditekan. hari ku pembelajaran zaman ayeuna mah nya dikerasan ulah tadi kerasan ulah Serba salah sebetulnya mah ku ayeuna mah. iya jadi emang orang ya kudu paham gitu, kudu paham itu maksudnya teh oh ibu budak teh kieu gitu kan. Ngadidiknya kudu kumaha gitu kan. Gitu. Nah itu salah satunya emang tuntutan orang tua lah ya. Sih. Ya agar ngabentuk karakter. Salah satunya itu ya kembali ke masing-masing orang tuanya juga gitu kan. Itu salah satu tugas orang tua ya, mendidik anaknya supaya baik kayak gimana gitu kan hayang baik gitu, hayang yang bener lah istilah nama ulah nyontohan kolot orang kolot orang teh kieu gitu. Nah ayeuna ka budak kudu kumaha gitu kan, cara nerapkeun didikana lah intina mah kadinya gitu kan. Emang sih masing-masing beda-beda gitu tah. Tah itu kieunya orang teh bari momen SD Citrawina itu kan aya nucan beberapa orangnya nucan jeung Can menang kapenak silaturahmi gitu nya. can kapanggih barat namanya. Mudah-mudahan ku ayana saluran ieu nya ditonton ke seluruhnya. Ya tuh. Sugan aya nu Like subscribe lah pokona mah. Inti nama di mana aya si Kemar nya. Di mana we kabanan penting masing sehat nya. Amin. Ada si Suryadi tah. Aya kabar Sumedang mana? Sumedang. Nah. Sahada. Berarti ya teh buat nama tinggal urang teh menemukan dulur urang teh meureun si Kemar 2. Kemar. Terus Suryadi nu mana sih? Si Suryadi mah kan nu di eta sumur syuk teh suka bakti ka anak. Suka hati. Pasti ingat lah Suryadi aya dina foto pokoknya Aya dina foto. Aya foto SD-na aya. Aya di paling ujung. Si Rina mandinya si Ros tuh di Selima teh. Tapi sempat hubungan kan? Ya, Maksudnya sempat nu dihubungi. tahu kontak pisah mah hebatna si Rina ngubungnya. Si Rina. Hampir kabehnya wah bener kompak 2018 teh. Mungkin Diantos ka pokoknya mah Kang Tommy, Nah, Kang Sony, di dianya. trim dekor we di Ah, atas. trim dekor. Keluarga besar dekor. Nah, jadi karena nanti silaturahmi lah kieu ayeuna mah gitu kan. Kan hese ayeuna dek ngumpulkeun deui jiga 2018 teh gitu kan. mudah-mudahan bisa kali Pak. Bisa Kan wae orang baris cuman ya masih rada naonnya hanya rada sesah lah ayeuna mah ku kondisi ayeuna gitu. Wah. Ya mudah-mudahan we ketang Kamu orang bari ayakeun siaran langsung geura. suara langsung ya. Wah, streaming gitu. gitu. Telepon teh. Heeh. Jadi nu Ya, cewek nanti komen-komen we di Momen mah. deskripsi yang kayak ya di channel ya gitu, channel YouTube Cerkit. Pokoknya mah dukung kami di Cerkit channel, like, komen dan subscribe gitu we. ya. Ya. Pokoknya mah Ipe Selo Veselo Kang Maman sareng Kang Didin. Gajah. Heeh. Aduh aya gajahna sagala nah Pasti saya aya gajah. momen eta sejarahna gajah eta luar biasa. Aduh, dibahas deui Sok, naon pacar Disebut ku naon cenah. Nah, habut diaranan Udin gajah. Dan nu saingan saya begitu mun teh salah kelas 3 nya, kelas 2 Parudi.
kelas 2 saya kelas dengan ente man. Kelas 3 gitu. Saya kan ente kan adik kelas orang. Ente pas ieu mah pas asup. Kelas 4. Ini kalau kelas 3 Mulai kelas 3. Ya pas asup kelas 3 pas pelajaran ke kelas 4 orang. nya dibahas nama kan pelajaran ini Budi teh di kelas 1 nya. Pas asup jeung Sudin teh urang mun teh salama kelas 3. Nah hiji teh kelas 3B, kelas 3A. Urang mah A juga namanya. Kelas 3A. Da teu sakelas jeung saya ge. Saya mah kelas 3B Kubu Nunung baheula teh. Urang ku Pak Rahmat. Kelas 3A. Tah jeung si Udin asup teh. Tadi dia aya pelajaran momen Udin Budi sakit Udin gajah kalau bukan namanya. Budi sakit gigi. Didinya teh gajah sakit gigi. Nah bisa gitu. Hah? Saha no? Pas tenar teh jadi Udin gajah. Udin gajah. Jadi memang momennya jadi, di antara SD Udin emang awak gede. Gede Udin gitu. Gede balama. Jadi nu sebut nu jangkung nya ibaratna jarangkung di antara urang-urang teh nya hiji si Dadang Yudi. Dadang Yudi. Udin kasebut jangkung eta teh. Udin jangkung. Jangkung balama. Tapi ningali dina foto mah ieu geuningan cokrom nu betul. Eta geus Tak kewena. Kelas genep. Iya, kelas genep. Anu foto eta. Ta momen nu tidak memungkinkan mah si Abetnya. Si Abet Trisna sampai ka ayeuna ge pokok deui cenah eta foto manehna. Da manehna mah leutik atuh. Si Abet di dagoan di dieu nya Bet. Lain si Abet ku di dieu kan di kontekan teu ieu we. Isuk sore gitu. Keur sibuk biasa ya Bos Aston. Bet hayu nya cenah. Cenah kayak deui we lah cenah. Sok Bos Aston diantos atuh. Kayak ditagih Tah pokoknya. jeung eta orang Jepang dah. orang Jepang teh. Pada Hotel Grandia si Suherman. Suherman, nah di grup WA aya wae. Kan 3 orang Jepang sok ayeuna. Aslina Tingali atuh mah. Suherman. Tingali na foto momen reuninya. 3 orang Jepang ya, bisa dipoto jeung Sherwin. Buku Polontos ya, udah Polontos ya, Pak. Korea, buku Polontos jeung si Erwin tinggal ngarenna ya. Bener, aya pokoknya mah da asa nama. Aya. Pokoknya mah alumni SD Citra Winaya pas reuni 2018. Fotona, videona aya. Sandi we nu deukeut cenah nolol ka dieu tuh. Ya aya pokoknya. Landiana teh. Hah? Si Sandi teh Landiana teh. Sandi mah asa semoga landingannya teu. Sandi. Kang Didin tah. Didin Wadino. Nah, si Didin, si Dudung. Panjang teuing pe. Panjang teuing nya. Heeh. Didin WS. Dicekapkeun we sakieu heula we nya. Ayo siap. Oke. Lain waktu kita bercerita lagi dengan teman-teman yang lain juga ya. Oke. Dadah. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.